ngawakilan ti sadayana komunitas gitu, komunitas FB ngacaprak Sunda abdinya. Aya nuju diprogramkeun ti ngasun teh dinju diprogramkeun ka baksos ka lansia-lansia gitu. Nyahoon kaleresan ayeuna ka bapa sareng ka si emak. Ayeuna aya rezekina gitu nya. Mudah-mudahan katampi. Amin. Teu kenging ningali barangna, teu kenging ningali nominalna gitu. Abi mun sekedar ngetakeun amanah gitu ti sadayana nya uhun ngahaturkeun nuhur ka anu tos maleseran kaos grupna. Teras anu masihan donaturna ka Teh Yulia Yulianti sareng ka Bapak Haji Ramdhoni Nazmudin ngahaturkeun nuhun. Mudah-mudahan aranjeuna sarehat. Amin. Babari rezekina, rageng rezekina deui nya bapaknya. Itu mudah-mudahan ka donatur sadayana itu anu tos marasihan kanggo dana santunan, diparasihan kasehatan, dibabarikeun rezekina. Amin. Pokoknya diaragengkeun milikna gitu. Abi da panginten moal panjang lebar ka dieu teh abi mung bade masrakeun ieu wungkul sakediknya Bapak da ari seueur-seueur mah panginten nuhun da seueur keneh Nu sanesna kitu nya. Ieu mah atur nuhun kitu nya, mudah-mudahan katampi berkah kitu nya. Nu masihanana sing seueur rezekina anu dipasihanana sing berkah barokah. Amin. Ieu kanggo meser-meser naon atunya teu kenging ditingali nominalna. Abdi ka amanahan ti papetuk ti sadayana wargi ngasun sadayana kitu nya. Disebut anu jomblo gerak kawin mah. Diberi bumi di dieu mudah-mudahan ieu anu masihan eta sing langkung-langkung kantosan. Amin. Atau anu ka dongkapna ka dieu ka saung sing paranjang yuswa. Amin. Sing ara gemiripna mangpaat di dunya dugi ka akhirat. Amin. Atau Bapak Haji kitu hapun pernah da abdi mah teh biasa nanti mau ukur sakieu kitu nya. Hatur nuhun Bapak abi tos diangken ku si emak sareng si Bapak sareng si Aa di dieu nya sareng Kang Rizky. Hatur nuhun gitu. Mudah-mudahan kapayuna urang tiasa patepang lawung deui nya Bapak. Amin. Da moal panjang lebar abi mah atos we sakitu ngaturkeun ieu mah nya. Panginten ke bade foto sasarangan nya kanggo dokumentasi. Tak pangintenan kitu banyak di berarti anggota ieu beran. Beran. Kegiatan banyak kitu kan. Ngawakilan teh pemogetan teh itu kan. Daya pamegetan Bapak istri wungkul dan teu darongkap nuju Paketuna pan teu euy. Tah ieu teh bumi teh sakaterang abdi da abdi narusun lah ka desa ka dinya. Bantuan palih dieu di desa ge teh lu ukur. Kunaon Warga Ungkul palih dieu. aya nu karaya karenging bantuan Di kotoan di desa atas. artos keluar. Artos keluar. Keluar. Nah,